Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur baraya sadayana, tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian Kidemang Gunung Halu dina acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda. Dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang pala wargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu simkuring sijaneraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Ratu Jin Toloheor bagian ka-62 nya. Kumaha lalakon salajengna Mang Ian namina Roni Mardian. Kumaha carita nu salajengna ulah ka mana-mana tetep manco di channel YouTube-na Kisah Tanah Sunda. Namung satacana dilajeng kade ulah hila panutacan subscribe kana YouTube simkuring, YouTube Kisah Tanah Sunda sareng YouTube-na Kidemang Gunung Halu, mangga di-subscribe heula supados tiasa kenging notifikasi kanggo satiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe simkuring ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur kapala wargi sadayananya bari santai bari masak gero nyeuseuna di padamelan di tempat konveksi bari ngobras ngajait bari ngancing nya bari motong di tempat cukur di perjalanan bari nyupiran di kantor bari ngalaksanakeun tugas di pabrik di pasar pokona mahkum kadulur-dulur nu aya di lemur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan sareng ulah hilap di like di komen pokoknya namanya komen tayang apal komen da bager. Oke kumargi simkuring mah da ngadongeng teh sanes dina radio pangintennya ieu mah etang-etang ngamumule we ngangkat di dongeng-dongeng di zaman kiwari mugi asing tiasa janten landong katineungnya ka mangsa kabaheulaan tah saumpamina hoyong ngapresiasi kanggo pendongeng oge pengarangna di zaman kiwari tiasa kana nomor aya nomor dana nomor rekening atas nami Roni Mardian oge nu hoyong kaos Kisah Tanah Sundana nya biasa oge mesen kadinya bade kaos bade iket bade jaket Kisah Tanah Sunda tuh jaketna Kisah Tanah Sunda terus cipona Kisah Tanah Sunda tuh Jipo Kisah Tanah Sunda pala warginya biasa mesen oge kana nomor eta pokona nu teu komen burut supados teu nyangkolong tingkana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Ratu Jin Toloheor bagian ka sabaraha teh bagian ka 62 mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun brung Ratu Arum terus bae ngawatek pangawasana. Inya nangmat ajian Pangeran Raja Mantri. Ieu ajian bisa nyungsi ku paningali ka sakabeh alam. Boh alam lelembut atawa alam manusia. Raksa jatining paningali Ratu Arum ngulayaban ka alam mayapada. Sorot nyirorot sumeleket nyidi kuteuteub sekeutna. Bre atra katingali anu disungsi aya dina cangkingan siluman. Anak ditingali anu leuwih jentre
siluman anu nyangking prameswari enden Rasmaromala Roma Irama anak antuma jadi ke Arab deh. Ana ditinggali anu leuwih jentre siluman aing jadi balelo lagi. Ingat dongeng pikiran anak antum anak ditinggali anu leuwih jentre siluman anu nyangking prameswari enden Rasmaromala jadi ingat ke Roma Irama nih. Anak ditinggali anu leuwih jentre siluman anu nyangking prameswari enden Rasmarosmala aya di nagara Tunggul Ireng. Ari kerajaan Tunggul Ireng tayalian bogana Sigoro Wesi. Satu tas apal kayaan enden Rasmarosmala Ratu Arum ngaleungit ti pajaratan gede. Jelegedeg Ratu Arum geus aya di karaton nagara Tunggul Ireng. Puguh bae anu araya di dinya teh ngajarengho teu nyana bakal kadatangan ku Ratu Arum. Sigoro Wesi Patih Sungkala jeung Senopati Wangkara teu sirikna dedepongan nyampeurkeun ka Ratu Arum. Tiluanana meh bareng pating caredok nyembah ka Ratu Arum. Sembah kapihatur kapayunun Kanjeng Ratu, kula sejaga Situ Maros bade aya pikir saeunaon. Bet asar haruas teuing daya iber ti anggalna salira ratu ngagurudug dongkap ka dieu sun. Kitu ceuk Sigoro Wesi kacida ajrihna ka Ratu Arum. Kula moal loba anu kapicatur Goro Wesi. Maksudna kula datang ka dieu tayalian rek nyokot lelemutan hiji awewe nu ngaranna Roma Irama. Saha deui Roma Irama? Kula moal loba anu kapicatur Goro Wesi. Maksudna kula datang ka dieu tayalian rek nyokot lelemutan hiji awewe nu ngaranna Rasmarosmala. Manehna prameswari ti kerajaan Sasak Emas mangsa bihari. Kula apal mangsa baheula eta awewe diiwat ku anjeun sarta dikerem di dieu. Walon Ratu Arum tandesna keranan. Sigoro Wesi tangka ngaranju panona rutret ka Pati Sungkala jeung ka Senopatina. Pati Sungkala jeung Senopati Wangkara ukur gigi deug duanana can kungsi betus kasing sahabai oge perkara enden Rasmarosmala. Ke aya hubungan naon salira sareng eta prameswari? Pokna Sigoro Wesi tumanya ka Ratu Arum pinuh ku rasa panasaran. Bisi hayang apal luluhur kerajaan Sasak Emas masih kene sekeseler jeung kula. Kula kakarek apal lamun eta prameswari geus ilang ratusan tahun ka tukang. Kula kadatangan luluhur kerajaan Sasak Emas sangkan maluruh kayaan eta prameswari. Tetela eta awewe teh aya di dieu. Temal Ratu Arum panona muncereng ka Sigoro Wesi. Samangsa ngadenge caritaan Ratu Arum, Sigoro Wesi ukur tungkul ngarumasakeun sorangan lamun talajakna geus katohian ku Ratu Arum. Sok arek kumaha ayeuna peta anjeun? Pokna Ratu Arum beuki nyeuneu. Sadaya-daya Kanjeng Ratu, rumaos jisim abdi anu lepat, namun kungsi dina hiji waktos jisim abdi bade mulangkeun deui eta istri ka nagarana. Tapi waktos dongkap ka ditu nagarana tos ilang daya laratanana. Nyungkeun asak tinimbangan bae ka salira Kanjeng Ratu. Kitu ceuk Sigoro Wesi
Sorana Atra dumareda ngemukasieun. Kula ngarti Guru Wesi, kula mah ukurek nyokot eta awewe. Perkara urusan anjeun baheula, kula moal ulu biung sabab geus kasaput ku mangsa. Lamun kula boga niat leungeus, nagara anjeun jeung pangeusina geus karingaran. Pokna Ratu Arum inyana teu boga niat arek nyieun tindakan ka si Goro Wesi. Atur nuhun Kanjeng Ratu. Si Goro Wesi teu sirikna acong-acongan nyembah ka Ratu Arum awahing ku bunga. Si Goro Wesi nitah ka patih jeung ka senopatina sangkan nyokot Enden Rasmarosmala. Telila di antarana Enden Rasmarosmala geus kadinya dituturkeun ku Patih Sungkala jeung Senopati Wangkara. Mangga nyanggakeun Kanjeng Ratu. Ceuk si Goro Wesi bari nunjuk ku jempolna ka Enden Rasmarosmala. Haturan Ratu, salam pangawano. Saur Enden Rasmarosmala bari rengku. Sami-sami Rasma, ke anjeun bareng jeung kula ini ti dieu. Walon Ratu Arum neuteub sakedeung ka Enden Rasmarosmala. Ari tangtungan Enden Rasmarosmala kalintang geulisna. Salirana jangkung alit diwuwuh ku pakulitanana anu bodas beresi. Tapi lamun dibandingkeun jeung Ratu Arum, kagelisan Enden Rasmarosmala ukur satengahna. Keke, satu ajana Kanjeng Ratu Jengkar, jisim abdi gaduh kagegelan, etang-etang tawis bakti sareng hormat ka Kanjeng Ratu. Ceuk si Goro Wesi bari mikeun batu sagede muncang pulas koneng, eta batu kaciring ngempur hurung. Batu naon ieu batu naon ieu teh ngaranna? Pokna Ratu Arum bari ngilikan batu dina dampaleungeunna. Ieu teh namina mustika lalang sejagat. Sing sabai anu nyandak ieu mustika bakal tiasa nganjang kasaban alam siluman sul. Moal disasaha sareng bakal diangkeun wargi ku para siluman. Walon si Goro Wesi ngeceskeun perkara batu mustika lalang sejagat. Heg, kukula ieu mustika ditarima. Kitu deui pikeun anjeun, lamun boga kararepet tepungan bae kula ka nagara Cakrabuana. Ceuk Ratu Arum mere kacindekan ka si Goro Wesi. Hatur nuhun pisan Kanjeng Ratu. Ayana naon mah jisim abdi tangtos nepangan ka nagara Cakrabuana. Temal si Goro Wesi kacidabungahna ngadenge caritaan Ratu Arum, sabab manehna geus bisa ngijir kakuatan nagara Cakrabuana kacida rohakana. Ayeuna kula saja amit Guru Wesi. Cacap cumaritana Ratu Arum jeung Enden Rasmarosmala geus ngaleungit ti dinya.
Heuleut sawatara waktu Ratu Arum jeung Enden Rasmarosmala geus aya di pajaratan gede. Pandita Rajindra jeung Ririwasi Kalaider teu sirikna darku awahing ku ajrih ka Ratu Arum. Tete lapisan ku pangawasana Ratu Arum, Enden Rasmarosmala bisa kabandang deui. Nyangakeun semua pangabaktos ka salira Kanjeng Ratu oge ka Enden Anom Rasma. Pokna Pandita Rajindra bari cedok nyembah. Ari anu nembalan nyaeta Enden Rasmarosmala. Ditarima Aki Indra, lawas urang teu patepung lawung. Ayeuna bisa pajonghok deui kuyasana si Aceuk Ratu. Najan alam anu keur disorang geus beda tapi berkah, urang bisa keneh kumelendang. Rarai Enden Rasmarosmala katawis ngemuka sedih. Kitu pisan Den Anom Rasma. Jisim abdi katalian ku janji katali mengku ikrar mangsa bihari. Moal wara mulih ke alam padang balik ka poe asal. Sateu acana mendakan salira deui. Sateu acana mendakan deui salira Den Anom Rasma. Kukersana yang widi. Jisim abdi penak sareng Ratu Agung. Ku alpukahna salira Enden Anom Rasma tiasa kabandang deui. Kitu pok-pokanana Pandita Rajindra kacidangang res jeung kagagasna ku kahadean Ratu Arum. Nuhun Aki Indra, anjeun banget ku satiasa tuhuna ka kami. Geus mangsana urang balik ka alam langgeng, alam kasampurnaan. Ke, urang bisa panggih jeung sires sajati salaki kula. Radea, kadieu lain aneh prek didinya. Waler Enden Rasmarosmala, raraina bear marahmai perbawa manahna anu lalugina. Enden Rasmarosmala ngagupai ka Nyimas Radea anu keur deku. Nyimas Radea gancang cengkat, gabrug ngarangkul ka Enden Rasmarosmala, duanana paungku-ungku banjir citangis. Nu nyaraksian ukur pating haruleng ngarasa kagagas ku eta kajadian. Nuhun Radea, anjeun kacida satyana ka kami. Mila anu wujud anjeun nanding ririwa banget ku baktina ka kami. Saur Enden Rasmarosmala cisocana murubut teu kaampeuh. Nyimas Radea teu nembalan ukur ngaguguk ceurik awahing ku kagagas. Kunti cacih ngaharewos ka Kunti Reuwig. Uing mah lamun ningali kieu teh sok hayang milu ceurik Reuwig. Curucut aya nu bijil saeutik tina ceuli. Awahing ku milu kingkin uing teh. Hor, nah bijil tina ceuli neneng. Wajetos eta mah neneng. Walon Kunti Reuwig sarua ngaharewos ka Kunti Caci. Dasar ilaing mah Kunti boloho. Urang bangsa Kunti deuleun bijilna mun ceurik teh lain tina panon tapi tina ceulih ya Ruih. Ceuk Kunti Caci mung eleh ti ditu nama. Ah, kumaha ilaing we neneng? Asal ulah bijil tina bujul. Ceuk Kunti Reuwig nyikikik seuri. Eta mah ilaing busiat si Ruih. Ih, dasar Kunti hakan encareuh. Pokna Kunti Caci bari jamotrot. Sanggeus pada leler, pok bae Enden Rasmarosmala kedaling lisan. Aceuk Ratu, aya hiji perkawis anu bade didugikeun ka salira Aceuk Ratu, mugia teu kaabotan. Pok bae geura balaka Rasma, tong ngarasa rumegak. Walon Ratu Arum. Mangsa bihari ipa tempatan teh sasat
Karaton Nagara Sasak Emas, tempat anu miboga ajen luhung sarakan pikeun pangbalikan. Sadayana harta nagara tilem di ipa tempatan moal kasungsi ku jalma biasa. Ku kituna jisim abdi bade nyerenkeun sadayana harta ka ratu. Malah mandar aya guna sareng manfaatna kanggo balarea ari dicepeng ku salira mah. Den Rasma Rosmala liren heula cumariosna kawas aya nu diemutan. Ngan teu lami anjeunna kedaling lisan deui. Namung jisim abdi aya pamerdi ka Aceuk Ratu. Sakesele turunan kerajaan Sasak Emas tos tumpur taya laratanana. Ku hal ieu jisim abdi bade nibahankeun lambang keagungan nagara Sasak Emas ka hiji jalmi. Eta jalmi bakal diangkeun turunan kerajaan Sasak Emas. Sasata mah nagara Sasak Emas kadulaca ka mangsa kiwari. Najan nagara Sasak Emas kantun nuruntukna, namung mugia tapak jayana tetep natrat ngagurat dugikeun ka ayeuna. Tah kitu maksud jisim abdi teh Aceuk. Kitu kasauran Den Rasma Rosmala nyarios panjang lebar ngaguar perkara nagara Sasak Emas. Ngadenge caritaan Den Rasma Rosmala, Ratu Arum sajongjonan mah ngahuleng. Ngan teu lila Ratu Arum ngabelengeh imut kawas manggih kabunga. Kaharti kukula Rasma, perkara eta mah keun tong jadi pikiran. Walon Ratu Arum terus bae ngagupai ka Raden Bayu. Sanggeus Raden Bayu aya di dinya, Ratu Arum ngawakca. Gira robah tangtungan Rai Mimi. Raden Bayu ukur unggeuh, inyana ngagibegkeun awakna, jangelek teh jadi nyimimi. Uguh bae Den Rasma Rosmala pandita Rajindra jeung Nyimas Radea teu sirikna buncelik, sabab tangtungan nyimimi teu miceun sasieur jeung Ratu Arum. Hese ngabedakeunana estuning sarimag sagala rupana. Kiki, ieu teh saha Aceuk Ratu? Tobat nu agung meuni sami pisan. Saur Den Rasma Rosmala tang kagogodeg awahing ku kasima. Ieu teh pun rai namina Nyi Mimi, anjeunna mah bangsa manusia. Temal Ratu Arum bari nyikikik seuri. Be, ku tante kitu aturan Rai Mimi. Saur Den Rasma Rosmala nyolong krong ngajak sasalaman. Haturan oge Aceuk Rasma. Walau Nyi Mimi bari imut, soca Den Rasma Rosmala teu oleh rutret ka Ratu Arum jeung ka Nyi Mimi. Nyidik-nyidik kaduanana tapi anger hese ngabedakeunana. Tadi Rai Rasma tos netelakeun ka kula, lamun Rai Rasma butuh sekeseler atawa jalma pikeun neruskeun tapak lacak, nyaeta tapak lacak nagara Sasak Emas. Jadi kula geus nyieun putusan lamun adik kula anu bakal nyangking lambang keagungan nagara Sasak Emas. Pokna Ratu Arum nyieun hiji putusan anu bakal ngarobah hirupna Nyi Mimi. Abdi mah kalintang panuju pisan Aceuk Ratu. Sekeseler turunan nagara Sasak Emas sakieu geulisna. Bingah pisan, bingah abdi mah Aceuk Ratu. Saur Den Rasma Rosmala ngaraos bingah nu taya papadana. Disaksian ku balarea, Den Rasma Rosmala nyerenkeun lambang keagungan nagara Sasak Emas ka Nyi Mimi. Ari lambang keagungan Sasak Nagara Emas mangrupakeun tongkat emas anu gagangna gambar hulu ucing. Aing geus error ya. Ari lambang keagungan nagara Sasak Emas mangrupakeun tongkat emas anu gagangna gambar hulu maung. Salian ti tongkat emas aya deui plakat emas anu nerangkeun lamun Nyi Mimi turunan Raja Nagara Sasak Emas. Ngaran Nyi Mimi langsung aya di dinya
ku pangawasana Enden Rasma Rosmala. Rengse seren sumeren, Enden Rasma Rosmala ngarangkul ka Nyi Mimi. Rai Mimi, ngawia tapak lacak negara sasak emas, ulah parem najan negara nakan tundur untukna. Mugia cing tetep nanjir najan ukur namina. Ngarah balaria apal kena lalakon mangsa bihari kerajaan sasak emas. Sekali dinitip ka Rai Mimi. Saur Enden Rasma Rosmala katawis raraina carinakdakan. Unyuk sumangga aceh kisah, unyuk rusmanya. Unyuk sumangga aceh Rasma, mugia sapaneja aceh Rasma tiasa tinekanan. Hatur nuhun pisan aceh Rasma, tos percanten ka jisim abdi. Walon Nyi Mimi sarua ngemuka sedih anu pohara. Tak ayeuna mah geus balungbang timur cacap seren sumeren. Kula ngarasa bunga, mata kieu ge geus jadi patokan tinu Maha Kawasa. Pokna Ratu Arum inyana sarua ngarasa bunga. Radea, kadieu sakedeung. Cek Ratu Arum deui ngagupayan kaririwa sikala ider atawa Nyimas Radea. Nyimas Radea gancang nepungan ka Ratu Arum. Sama pangabak tos Kanjeng Ratu. Cek Nyimas Radea bari cedok nyembah ka Ratu Arum. Kula arek ngarubah wujud anjeun kawas bihari, ulah kawas ririwa bisi jadi matak. Pokna Ratu Arum. Leungeun Ratu Arum nyabak tarang Nyimas Radea. Atra aya cahaya hejo ngabarasat asup kana tarang Nyimas Radea. Kersaning pangeran, wujud Nyimas Radea anu kawas ririwa teh ngadadak robah jadi tangtungan awewe geulis cambernik. Tangtungan Nyimas Radea balik deui ka asal. Hatur nuhun Kanjeng Ratu. Pokna Nyimas Radea kebeku kabunga. Leungeunna nyabakan kana awakna anu geulis deui kawas mangsa bihari. Kegelisan Nyimas Radea ngelehkeun Kunti Cacih jeung Kunti Reuwig. Uing mah teu ngarti ka Kanjeng Ratu. Kabatur mah mereka gelisan teh sahabekna. Ka urang duaan mah ukur setengah habek. Di diskon abong kena ka Kunti muni ngawilah-wilah. Cek Kunti Cacih ngarasa sirik ka Nyimas Radea. Sakieu geus untung neneng. Urang duaan jadi geulis. Ari itu mah da asal lagi geulis. Geus tangtu balik deui jadi leuwih geulis. Cing inget urang duaan mah jurig Kunti. Apanan lain bangsa manusia? Walon Kunti Reuwig ngingetan ka Kunti Cacih. Di lain mah teu ngarti Reuwig. Teu bisa ukur tumarima deuleun. Tapi kudu boga kahayang. Nyage urang bangsa Kunti tapi urang duaan tetep bae awewe. Hayang leuwih geulis ya teh Reuwig. Pokna Kunti Cacih teu sirikna popolotot ka Kunti Reuwig. Teuing neneng. Uing mah teu boga kahayang sieun lahuta. Cek Kunti Reuwig horeameun papanjangan. Ratu Arum pok deui cumarita. Rai Rasma, bisi anjeun jeung nu sejenna hayang anjrek lalugina. Geura jug nagara kula, nyaeta nagara Cakrabuana. Anjeun jeung nu sejenna geus jadi wangsa lelembut. Geus tangtu butuh tempat pikeun nyalinung ngarah teu ngulayaban ka mana badaosna. Cek Ratu Arum. Pamirsa sadayana, waktu
Waktosna parantos tenyekapan deui cag urang tunda ilalakon Ratu Jin Doloheor bagian ka 62 nya insyaallah kin urang lajengkeun kana bagian ka 63 tereh tamatnya lalakon Ratu Jin Doloheor di zaman Nyimimi insyaallah kin aya deui Ratu Jin Doloheor di zaman Kiwari harita teh zaman ayeuna we bakal maturan hiji manusia di tahun 2025 nyata Kang Imang bener-bener di hodaman ngan kulantaran Kang Imang mah gitunya ngan kulantaran Kang Imang mah loba toloheor loba ieu nya loba kataji ku awewe akhirna ditinggalkeun ku Ratu Arum. Ratu Arum akhirna pindah ka Mang Ian. Sanggeus pindah ka Mang Ian. Geus moal dituluykeun bisi tersebar ke. Cag urang tunda di Hanyuang siang, urang teuneun di Haneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang ka sampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.